Bos, orang yang kuru euy. Kumaha carana? Sia yang kuru bom. Gampang. Kumaha bos? Sia tong dahar bom sabulan. Kuru bos. Lain kuru goblok. Moran. Sugan goblok. Ayah Pak RT. Terus di mana Pak RT? Si ya ing. Aing tas sekarang kuriling we. Abah sia ya di imah ing. Abah ayeuna mah eueuh di imah, boga nu ngora. Buset, abah sia boga nongora. Sugan goblok kolot-kolot teu mikir. Eleh we aing mah. Ya turutan mah tuh PRT. Turutan banget sia. Hiji ge aing ripuh. Goblok sia budak-budak yang seureun aing. Bos, yuk cabut. Cabut RT. Urang arek ulin nya. Oh sia rek kamarana. Ulin ye. Sia ulan sok nyopet buahnya. Wow. Pahit ya kopi nanya. Ada kopi, namun amis mah teh manis. Pengedan. Lah, teh si Mail. Naon ge lah, ngarieuh wae. Woi Sim, Lah, naon sih sia badak? Aku bae nyong ke ngopi. Tek naon sih? Aing ka bengkel Sim. Lah, arek naon wae sih sia? Ya Sim, coba beneran deh radio aing. Aing syarat apa gambaran. Lah, nyong geus bosen. Beneran we radioan sia. Dipikir-pikir, nyong nu goblok. Apa sih nu edan sih? Nyong pusing. Radio hayang gambaran. Tadi mah kami suara hungkul, wong edan. Ari cenah sia tukang servis serba bisa. Kudu nama bisa tuh menerkan radio aing. Lah, nyong lain teu bisa. Nyong mah jelemana serba bisa, tapi nyong kabawa goblok ku sia. Ya bis radio hayang gambaran. Kumaha sih? Wong edan. Pokoknya aing tidak mau tahu. Radio aing isukan kudu aya gambaran. Lah, Terus aing kepriben. bae ka. Kejumlah. Duruk ko nyong radiona. Asa bae sia. Ya bis radio hayang gambaran. Si Mail otakna ti kusruk gitunya. Ya bis radio kan nyong hayang aya gambaran deui. KPG radio mah dasa nyaho nyong aya suara wungkul. Goblok budak teu waras sigana. Lihat nyong da malah nyongan darah tinggina. Lah, Pak Wakil. Woi, Pak Wakil. Sim lainnya. Woi Sim. Waduh, bener kemana Sim? Kamana bae Pak Wakil? Cara ketempoan. Ayo we Sim. Mana yang bukan ngora ieu mah. Lah, beres bukan ngora. Nyong mah hiji ge dikarapkeun. Tah hayang nurutan Sim. Moal katurutan. Aya jelema beunghar. Turunan sultan aing mah kos oge. Sim. Balaring aing teh. Teu balik-balik salima poe. Rarasan si Isoh nyarekan. Aing teh karareueung si Isoh teh siming. Onaman teu nemen-nemen. Teh kumaha caranya Simnya? Lah, papalakuan hayang kanu ngora. Ari sieun kene kanu kolot. Kumaha si Pak Wakil? Takar kumaha carana coba Sim solusina. Ulah halakon nepi ka imah teh pasya derderan. Ngerahakeun pan kula tanggapan aing terus kieu pejabat di depan. Gedeng heula. Sanyaho enyong awewe malah mun dibere duit ke biasana cicing. Rek balik 3 poe 4 poe ge ari mawa duit mah pasti moal dicarek kanan. Tapi bener Sim heuh. Awe mah ku duit lemah. Tapi duitna Sim. Et gini balat duit sebarita tuh Sim. Pun aya. Lah, kepergipen. Ari tadi ngomong turunan sultan. Tadi tahun ngicip duit ka enyong. Enyong mah berbora buka duit. Duit ka tukang servis. Bom. Tuh aya abang aing, Bom. Ayo samperkeun. Ayo sampeurkeun.
Bah, kemana wae terbalik-balik? Aya we ing, aing teh bisnis. Jual beli gunung. Can laku aing teh can laku-laku. Ku aing Kalau rumpul kape ya keluar ke wong edan. Bah, lu mau naranyakeun abah. naranyakeun naon sia teh ing? Nu kita dijampe lain ka aing. Lain bah, naragi hutang. Nu lagi hutang. Bejakeun ing, aing eueuh kitu. Nu lagi hutang mah lamun rek mere duit aing aya ing. Bah, ayo bah balik tuh emak cerik wae. Oh ing, balik aing ge. Kan Indonesia leuwih mah cengeng we lah. Tapi aing sieun Indonesia teh. Kawekan huut Indonesia tuh leuwih mah. Ayo geus lah bah, orang balik. Oh ayo balik. Eta paseng. Ampun nya. Ayo naon ya. Berjeung sieun-sieun ku awe kumaha tuh da. Balik we ah. Bah, emak tuh bah. Mana? Bisa sih lah. Oke siap. Mak, yuk, abah balik. Sok. Ini betah bukan nu anyar teu balik-balik. Ah, sok itu ah. Biasa we urang mah. Miing lain didalepkeun tadi bapak sia di jalan. Nya dilepun ku si Ming mah, nya timbul aing oge. Leo bisa kalian aing teh Ming. Itu karunya ka bapak sia mah. Geus bah, ulah ribut wae, erakeun geus kolot. Geus ayeuna mah ararakur we. Oh, bener sia aing. Gandeng masih cabrak we dempet soek lah. Mandi anggur aing salat aing ah. Mulai salaki da geus dikumahakeun meureun. Bom, syarek ka mana? Eta bos rek ka mana? Nyarek balik.